Tak gitu. Dan intinya mah karena ibadah. Sadana orang mau umat Islam mah. Benten jeung orang kafir. Muter hirup nanti jang dunia. Isuk-isuk angkat ke sawah, angkat ke pasar. Kalakuan kafir, punten, saya seorang kafir. Kalakuan kafir bisa jadi di urang. Enjing-enjing angkat ke sawah. Terus ke sawah kuwi. Terus hasil di sawah kain atos dari 50.000 100.000. Beserkeun beas, biasa tuang jag-jag. Bobo enjing-enjing ka sawah deui. Terus naon dagang deui. Gaduh artos 50.000 100.000. Beserkeun tuangkeun dituang jag-jag bobo deui. Orang kafir kitu kalakuanana. Untuk nempel dina ibadah. Acuk dianggo jadi lap sakitu tuangeun dituang janten tai kitu nya. Jadi teu aya kalakuan ibadahna. Urang umat Islam dina tuangeun teh urang enjing-enjing angkat ka pasar kenging artos alhamdulillah Gusti syukur abdi gaduh rezeki Gusti 50.000 100.000 dipeserkeun tuang salat lohor Allahu akbar tenang dan semoga duit salat lohor oge kitu nya. Jadi aya ibadahan enjing sakean sontena salat maghrib terus salat isya wengina salat tahajud maca Quran enjingna damel deui tak kitu eta teh umat Islam mah kada aya ibadahan ulah sampai poena teh muter we nya iraha ngajina ira maca Qur'ana iraha salatna teu aya peningkatan dina ibadah eta teh asal teh tina syahwat akal anu akibatkeun urang sadayana hoream melaksanakeun ibadah bisikoh kalawan sikoh